Bis travel sudah siap menjemput. Wis, rek mana, Mang? Kita barang bawa jika rek pindahan wae. Rek traveling atuh. Liburan akhir tahun. Traveling ke mana? Labuan Bajo. Hebat we loba duitna. Bubuhan weh, menang sponsor liburan. HD euy. Sponsor ti mana? Aku laku jeung Kredipo. Deg-degan aja euy. Aya nu ngawasi. Emang sanu ngawasina? OJK. Oh, udah pugu we. Bukan menang hijau. Wah, cenah enas menang gawe deui. Alhamdulillah, Mang. Jadi aya keur dapur sapopoe. Syukur atuh. Ngomong-ngomong, gawe naon? Jadi penyiar. Hebat tuh. Kang Bareto sekolah broadcasting. Oh, tuh. Otodidak. Oh gitu. Jadi, akhirnya penyiar naon? Penyiar radio. Lain. Ah, pasti penyiar TV swastanya. Lain. Terus penyiar naon tuh? Penyiar kardus. Oh, ngomongnya atuh Wangkindo gitu. Mang, main gaul ya etik. Ngirimnya. Om Devan, Adem, aya naon, Dem? ada teh pada nanya, bahasa persakola cita-cita hayang jadi naon? Hayang jadi presiden atuh, Dem. Nah, abad hayang jadi presiden. Agar supaya bisa mensejahterakan rakyat Indonesia dari kemiskinan. Merdeka. Oh, gitu. Nah, hari Adem, cita-cita nah hayang jadi naon, Dem? Ada mah hayang jadi ustazah, Om. Nah, hayang jadi ustazah. Nya, mah bisa ngingetkeun Om Devan lamun ngipe ulang luhur teuing. Teh, nunjuk naon teh? Adel. Teh, Naon, Del? ari teh teh kunaon? Iya, nuju ninggalan status teman-teman. Status teman-teman ditinggali. Status teh teh kumaha? Mang, penting adanya pengumuman toa di masjid tuh. Ku orang tepat jelas kadenge euy. Oh, eta mah pemberitahuan ti RT 3, aya nu maot. Oh gitu. Pengen sepi. Heueuh atuh sepi-sepi. Manya aya nu maot nambah benjang.